ka dulur-dulur ulah loba hutang lobakeun mah duit. Teangan heula duit, urang dikudu neangan duit. Jelema mah Jadi gampang, dah. Jadi gampang. boro-boro sifat dulur deun-deun oge. Oh, bener. Aku aya seroteun Tak gampang. Teangan heula duit, dulur mah kiki ngararaku dulur geus loba duit. dulur. Ngararaku dulur cenah tak kitu. Boro Ini tahu nggak ini teh Pak Haji. Kalau dulu mah ini teh si Hamur sama awewe. Baheula mah jeung Abah nganjang mah ieu teh haji teh ayeuna mah geus eling juga teh geus jadi haji. Duka boga kene nu ganda ayeuna mah majikan. Dari dulu ayeuna mah si Abah mah selalu teh ka mana mun aya cewek teh dihuitan wae. Apa coleh atuh dulur teh gitu teuing mah abong deui da. Amun jelema fokus wae ka hareup bener ketang. Kahirupana kudu fokus ka hareup ulah ka gigir bisa aya janda lewat anu pirang udah. Ari jadi jelema ulah kumaha engke. Ulah kumaha Engke mah kumaha. Lolobana contoh wae. Loba geuning dulur-dulur baheula kolot-kolot baheula loloba pamajikan aing geus teh po ieu mah rareueuh abah ge boga kene bukan teh. Boga stok lu geuning. Stok loba. Stok mah loba cenah. Tak kitu dulur-dulur urang teh kudu